ya dek baik kayak mah ditolakan aduh dari masih gitu cina jadi masih gitu ingat dia sukun kena badog ripuh ke udang subuh ingat made ya tuh lapar segera aduh SMS wae beteng nih aduh lu gadang pentingnya nama meren hari budak mana itu ya nges puting aduh melang ya dan mulang-mulang jeung saulina teh mangganingan mah teh can dahar. Oh saya tak peting-peting sahanya nu keketrok teh mangga kalebat oh nya oh banyak teh eta budak abah sanes oh sok atuh mangga calik aduh punten ya teh di amparan ya oh kena ya henteu tadi teh abdi teh tahu naon teh budak abah ameng banyak teh sareng didinya henteu nya tak emang ujang teu ninggalannya henteu oh jeung sahanya dongkata tos wengi terus bade di piwara ngawas tapi net acan dawa dongkap keneh bingung ya mangkaningan inungna teh ka Saudi ari abah teh ser gudagi di geriet ya ari ujang aya peryogi naon ka dieu justru eta abdi teh bade milarian di gua oh kamananya banyak teh jeung ujang aduh riet pusing mangkaningan teh acan mam eta teh jang di piwara ngawas oge engke kamananya melang terus wengi aduh riet ya urang tangan gitu aduh ampun kemana budak ayeuna tekanyakeun ka saha bukan sare sugan keju dawetan barali goblok deui mah kumaha geus kieu dewe saha tekanyakeun aing pusing aduh salah saat kumaha geus kieu hujan encan aduh kumaha geus kieu teh budak kan balik keneh saha aduh aing rieu teh kana hulu nanya tuh nengin sabar ya Anto ya teh mana naon jadi kunci moal orangnya bangsat ya teh ya moal keberan ya urang jangan ya mah kumaha da mang alhamdulillah abdi teh bieu teh bade ka bumi nyata tah tah jeung ieu tah budak tetangga jeung budak saha ieu teh henteu milarian budak abdi teh nyeta justru urang geus nanyakeun ka abah nyeta budak urang geus jelas can balik we akiwari teu isuk sugan jeung budak amang sugan teh kakah nyalakeun justru banyak teh aya teh di amang cenah saurna di amang can balik teh akiwari nyeta entak urang neangan ka mana sok coba bayangkeun rek ka mana coba urang neangan budak teh ieu nya nya heueuh atuh teu ngalikeun coba sawah garing cai eueuh coba pusing urang kana hulu coba budak eueuh isuk candaran salat henteu ngaji henteu sok coba sarua ka mana neanganna coba nyeta aduh riot di tang ngaji ge teu ngawaro mah nyeta atuh pajuh ayeuna mah dasar can balik-balik eueuh rek teu pusing kumaha coba sok ari amang sorangan gitu nang heueuh nyeta sorangan pan biasana mah sok jeung budak urang teh budak eueuh nyeta can balik ka mana ti isuk buah-buah ulina jeung budak amang gitu nya. Teuing heueuh meureun mata kitu oge meureunan. Hari mangkat isuk jeung budak jam sabaraha? Pusing. Pusing kena sirahna ge aduh, riet kumaha nya. Ari amang ayeuna ka sawah wae atawa nami lari budak amang? Balik we ayeuna syukur. Burang keneh da amang ada. Keur teu cai. Berarti mamang mah teh nya ka budak meureun lain teh nya ka budak rek neangan ka mana tuh udah bingung geura atuh coba mang ngarengeukeun nu dipentingkeun teh budak heula gampang siap budak ieu mah ngajakan ribut tuh cerug daripada asa aing saat sia sok beura coba bayangkeun
Teu pamikiran budak sawah saat geura sok sarek kumaha. Geura coba. Aturan Ayeuna kumaha ayeuna? jangan budak. Ka mana nih budakna kudu pungku. Nya Boga nomor HP-na teu. Ka langit. Boro-boro mawa HP. Sarua euy, dewek oge teu boga HP euy. Aduh aing mah. Geura pura-pura mikiran apa? Lajung atuh bade yang cai malah. Dia bade. Oh, juga heuh salaman euy, hampura dewek euy. Nya sami-sami. Heeh. Wah, Nya mangga. Jang. Bulan. Eta moana naon kolot ujang menan milarian? Heuh nya teh sih ngarep-ngarep ieu kumaha. Oh, bingungnya Ari Abah kitu sorangan keung. Baelah teu naon lah. Kolot ujang bisa nyawuran jong. Mangga we lah, weh lah. Nya tuh. Heeh, hati-hati nya di jalan. Nya, mangga. Enggak. Heeh. Kade ti tajong, di dinya teh loba batu. Aduh. Rupa-rupa wae sedih gua. Kejeng bisa leungit. Geus lah ayeuna mah urang nonton TV heula. Rame euy. Gitu. Yuk. Saha tanu nuruan. Tah geuning ieu budak teh. Abah manes teh neangan. Ka mana? Tadi kukulintingan. Nanyakeun ka tukang nu neang cai. Bae lah, urang lapar euy, kumaha nya? Heueuh atuh. Balik ka imah sini beri. Heeh, sarua urang kitu nya ta. Kuana mah lah ayeuna mah urang mau ke sampe nah. Hayu Si bro. omong itu baradag. Heeh bro, ieu. Kencangor. Buru ah. Hayu. Kesampeun nu mang naon? Mang naon pokona mah lah buru lah ka itu lah. Hayu bro. Pengemban dedenya. Gedang eueuhan enak ge sampeu euy, mana sapeun aja teh. Tuh. Adagnya Hayu bro. cangor amis neunah bangun mah. Mana sampeu di rumah lain dia pikeun. Ieu mah leutik keneh mah karasa. Itu tuh, Kita kadinya tah sok ngajol. Kita. Korek heula. Bagus kene tuh pada euy kumanya. Duh. Hese kudu Kita kieu buka nyahoan ieu mah euy. tuh mangkani Urang cabut lah, urang pecakan. Bu, urang deui. berat hese. Mun badag ieu mah sampun oge euy. Waret ieu mah nya. Lah. Buru. Oh tunggu geus ka ciri tuh. nah ente teh euy. Rasa kurusuk euy. Ente. Ya naon ente euy? Siga nu maling sampeu. Asa-asa wabu kata jelema teh euy. Yakin nu maling sampeu sia manusia teh. Manyalah aing eta mah euy. Bawa ka manakeun aing hayang nyaho sia dituturkeun sia ku aing. Pek sia. Nah anak saha eta euy aing hayang nyaho euy. Ka mana tah barudak di barowana tah? Dibejakeun sia ku dek sia kanu gablegna sia geraheg. Pek sia. Ini tah. Tuturkeun sia ku dek Lumayan euy menang Heuh, badag iya. ieu tuh. Nikmat eta. Sok mah biasa mah nu batur mah. Lah urang kumaha ini. Belum bro sampai kita badag ieu. Gua kumaha lah ayeuna mah lah. Bro nah beuleum lah. Warag ieu mah keduaan ge. Deui warang dia. Ieu si amang mah bakal kurang aja heula lah.
badan nikmat itu aja gitu badan kieu sambut teh Kena bersih gua. ai yang beuleum kudu balikan deh balik sampo batur sia terbalik cerungking popok tadi lumayan sampo menang maling barudak euy puguh nama aing nu lapar nama euy awas ya kudu baik berarti jeung pacu li aduh ampun aing mah euy lumayan beuteung lapar dewek aing budak nama keun sabodo teuing aing mah urusan barudak ya beuleum juga aing di imah budak teh teu kapangi ka mana nya tiet ya aduh aing sampo sakur hiji di ka aing dibere ku si amang di kita labur ini kuara Tuh, dia beuh ieu teh. teuing Si ajeun ku urang. beuleum mah puguh ieu mah hiji Pokona nama urang kulub lah. Dan imah maneh gua. galeng nyeri leungeun dibere ku si amang bro sama ieu cinta nyaman tuh moal itu si Amang eta sampai di mana bieu barudak jadinya nu meraling sampeu da petak di bawah ku urang asa wau euy siga sampeun urang iya pokona mah teu nyaho urang mah barudak ampun deh wau urang sampuna ieu mah sawu sampeun urang ieu mah tah tusuk lebak ngomong ayeuna mah geus asakan lah kebaidaan maraling mah arum teh ari Amang lapar teu nyata lapar urang ge oh ya urang beuleum we lah beuleum hayu aduh urang ieu mah wau ieu mah saha pokona mah da barudak soalna ieu tangkana ieu dipelakeun teh pan kieu tah Amang nyaho da pasti atuh geura ting barudak saha tadi nu maraling sampeun dua caritana teh nyata kepanggih jeung urang budak teh kalabur teh ka dari itu nyata teuing da duaan barudak teh caritana teh nyata lapar beuteung urang beuleum ya man urang beuleum tuh yuk ayo bro dia di mah urang dia mah urang subuh mah sampo sakieu subuh kan ieu saut geuning euy sok nalangsa euy inget ka budak ieu teh lain urang mah rek nanyakeun bah ari kunjungan abah ka mana ka Arab ka Saudi geus lila aya meureun 2 bulan mah meureun aing antara ka papangi jeung urang atuh aya naon gitu nanyakeun henteu nanyakeun nya ka tara papangi bisi we bogo ka pamajikan urang tuh kos nu urang urang Buru lapar ya nah ari maneh geus ti mana di wetan saung dengekeun abah kita tadi kukulintingan yangan maneh nah ari maneh teh eling teu inget maneh teh candaang itu nyata jeung bubaturan sarewae di saung eta mau sampe ti mana eta gilana baye budak mana lain siga maling sampo budak maneh tadi di lana wah entong sangeunahna ngomong tong nyebutkeun sangeunahna ngomong pan urang pasti sawah pada intip ku urang bener ya teh sugan teh budak abah urang mah geura pan labur di ditu di lana ari maneh mau sampelin hah wah nun ngerakeun sok siap umpat ka mana man aduh jadi bagus teh budak teh ngerakeun aing mau sampe deh jeung loba nu nyahoan aing ngera beungeut kieu carana mah suku aing nyeri aduh boga budak teh teu baleg aduh nyainongna eueuh karep budak teh teu baleg aduh pusing aing ya mikiranana ya Aduh, iya nya. Balik di ieu teh duh, cerekan coba. Mah dia aduh ini. Segera beuteung lapar di. Ieu teh loba dosa si Abah di aduh, balik pasti carekan ieu mah. Carege pasti masih gitu ya aduh. Beuteung lapar disampu hiji di beuleum kumaha dia korekna. Aduh.
baturan balik gitu. Ada ya tuh. Baik. Kalau lagi ya. Silakan begitu nah itu harus di luar ini kita. Aduh. Duh, ini. Saya nama saya cuma isukan balik lah. Ini mikirkan balik ke air.